sih mah. Ayo. Sialin tulungan aing kah kang ngelapan. Dadas. Paroli teuing motor mah. Duh. Ini parah nih. Hah, udah kletik. Is, jangan panggil aku budak kritik, paman. Aku sudah buluan. Enon, King. Yo, Cil. Pangamerakeun urang sinematikan di dia yo. Oh, sok gampang ku aing ka dieu. Oh, sok. Kala di halaman. Sok. Siap. Sok. Pasti. Sing rada keren atuh. Geus lah. Geus. Dik mana nih ngali aing? Sok, cicing dah. Hah? Anjing, mantap kieu euy. Keren. Nah isiana naonan kunyuk. Nah, kumaha kitu, King? Dulu tah. Punten Jang. Ari ieu teh laras bumina pamansam. Oh, mohon. Ari ieu nanti mananya? Abi rencana nu baheula masuk ical galuh motor jeung pamansam teh. Oh, nya. Mohon ieu leres bumina mah. Ai pamansamna aya kitu. Cobi panggeroankeun Jang. Jajang aing malin si Jajang, Kevin. Oke, pangageroankeun, tapi teh si paman teh geus rada kurang ngadangu. Jadi mun ngobrol ge kudu tarik jeung kaciri kanyomna. Aduh, budak Jang. Mari si geus Jajang deui. Kevin. Nya si paman teh kudu rada tarik. Oh, nya tuh. Cobi pangageroankeun. Oke, siap, tungguan. Dia jemput segenya usum halodo. Jara di ieu teh. Aman. Tenan yuk. Teka dulu pan ieu keur nyeputan jukut aing ieu. Kieu halodo oge. Jukut manjara di angger ieu. Heuh geus sing kade eta mah. Itu anu nanyakeun tuh babaturan. Beuh saha? Nyaho da itu teh siga rada goblok. Urang ge tadi ngobrol kudu wae tarik, kudu kaciri wae kenyomna. Oh, kudu tarik. Kena saha aing babaturannya nu rada gobloknya. Heuh geus situ nungguan di ditu dihareup. Heeh. Aing nekat cai heula. Oh, heeh. Di ditu nungguan. Oh. Tal. Hoi. Cager. Alhamdulillah cager. Heeh. Syukur ari cager mah. Oh, geus tara nyaba aya nama. Tara ayeuna mah. Ngan aya naon ieu? Menira leuwas. Ieu butuh motor. Aya eueuh motor. Hayang motor naeun? Hayang motor dit mun aya teh. Itu nu garoblok jeung halaloblok. Hah? Beli tarik-tarik. Tapi aya nu murah. Ah, tenang. Loba motor mah. Duitna geus siap, Can. Lamun siap, urang erek neangan motorna. Ai duit mah aya. Geus siap. Motorna teh tinggal bawanya. Oh, geus siap. Heeh. Kayak di kabaran, oh. Heeh. Oh, gue nya, urang ek balik. Kada di jalana. Nya. Ayo. Aduh. Si Isal kasep-kasep coba budak ngorak kene iku goblok. Aing kudu kukuruh kan ngomong. Balap jeung aing. Hayu kawan mah. Aing mah sieun. Aduh. Mana tuh Bang Jack? Aing mah.
Sah. Aduh. Nanaonan. Aduh Isa, tolongan dia. Ya gugus. Aduh aing. Peng na Sah. gugus. Ay siya kagalapan motor Isa. Aing mah nyelebar euy teng na dadas kieu. Ya aing, aduh si mah. Aing Si alin tulungan aing kagalapan. dadas. Paruli teuing motor mah. Duh. Manengan ngajak balap ae atuh si teh. Nah saha nu ngajak balap? Ai tadi Aya nu nitip hutang tadi cenah ti saati Mang Kodir tadi teh. Aduh geuning ngajak balap. main ngomong atuh ti tadi. Aing. Aduh. Pecek urang ge ka mana? Urang bayar hutang nah kalah ngajak balap naon? Aing mah ieu mah kudu diurut ka Maerot ce teh. Dia si Mang Kodir mayar kabeh ya. Omran. Nah, hutang lagi 500 bayar 200 ce teh. Teu nyaho. Sugan aing ngajak balap. Mang nya dadas nyali. Aing mah euy. Baiklah. Aduh aing teu kuat sapa enggak ditukeun atuh. Bagoe Mang Jek lah. Geus magrib ieu mah burit manten. Ayo Iya nya. bantuan motor. Sok we lah ku serangan. Pan aingnya teu damang ieu suku aing. Isa. Bagoe lah. Wah edan. Bapak matulung pisan euy. Geus ngadahar kadu teh. Pugu Pak duh. Rendang euy ka tunduk. Bae sare heula sakideung ah. Malolor wae si teh. Motor aing teh hirup ayo. Aya naon sia? Anjeun. Cara erek boga motor geus mogok. Nah tuh sia kalah ngarerewas aing ked. Pangadekeun ya motor aing lain kalah hees. Pemaling geus asar kalah hees mah. Kemali naon ked sia teh nah jadi ngutrak-utruk kitu motor sia mogok. Bensinan meureun sia mah. Kangogok ka aing mah duit mah full. Bensin ked lain bensin. Buru ya pangadekeun. Dah nungna paling ge ked kendor. Sudah paingan oge teh hirup. Tah yo olina naik kena rihting. Jih, aing mah syukur. Nah, King. Aduh, nahanya bisa naik kena riting. Olina naik kena riting sote ked akibat baud nanungna kendor. Cil tah. Nu kudu dipagaon mah baud nungnah heula. Atuh King, pangadiankeun King. Guat je King aing ke apel. Please King. Nahanya aya motor teh jujur rusak wae. Ari tadina ieu motor disimpen di mana? Wah aing teh keur ngalewat King. Aya nu pake deblug, sugan aing kadu. Pek teh nu ngalana. Eta paling ogen maneh mah. Diheureuyan ku hantu durian ked. Nuh aing kumaha teh nya King. Apes-apes deui teh. Aduh, hantu durian. Tolong maafkan aku.